Tipe-tipe jelema liwat. Punten Bu. Mangga. Somea. Punten. Mangga. Sopan. Bari nyanyi. Bari nyiduh. Eraan. Beki neule. Ngomong sorangan. Mangga. Namanya mah tuang, iring raosna ya Bu. Iya. Sahana dawaranda. Bonge. Mak, heueunya Bapak Nasi Suryadi mantan kabogoh mah baheula. Cing Gusain. Heeh. Mantan kabogoh emak eta mah. Lain mama asal loba mantan kabogohna teh. Bapak Si Mul mantan emak. Terus Pak Haji Hasan Bandar Domba mantan emak. Encan itu tuh tukang peuyeum nu leumpang ngasok egang, eta ge mantan emak deui. Maneh mah teh nyaho sugan. Yo, emak mah baheula. Emak mah bobogohan teh tara cukup jeung hiji lalaki. Wah, heueunya Nyaho atuh. Minimal 3 kabogoh teh. emang bisa. Ya bisa lah. Ke mama lihai. Tapi karasep eta teh lalakina. Nyaho lah. Mana nyaho ikan pauji. Heeh nyaho. Tah eta teh penyanyi. Ada panyana teh lalakina kasep kitu tah siga Ikang Pauji. Hanas dirogepkeun mama. Terus nah atuh mama ke kawin jeung si bapak. Yo, bapak maneh mah baheula. Kasep seteh 3 tahun minse. Ayeuna so teh siga jenglot, da geus kolot. Eta mana boga kabogoh saberhiji? Ah hiji we jong naon lo balbatuy. Urang mah emak embung mempermainkan hati laki-laki. Ah, bari nak ketang tong wara bobogohan. Sakola heula we sing geucereug. Nya heueuh lah mak geus we atuh daripada lelengohan wae mah rujuk we jeung si bapak. Si bapak ge geus lengoh deui ayeuna mah. Teu hayang. Yo, rumah tangga deui jeung bapak maneh mah tidak akan ada kaparalean. Matak geus lah. Kangaranan jeung mantan salaki, mama geus teu hayang balikan. Nah aku naon? Maaf, mama ti kaira agama ngulung puntung. Terus Pak Haji Basan Dibuang sayang. Maneh mah teh sanho sugan. teh saho. Namun bobogohan teh mama tara cukup salaki. Hiji lalaki. Mama lah bobogohan teh tara mana nyaho ieu pauji? Ikang. Kasep sih teh 3 tahun minse. Tong seuri. Kasep sih teh siga wahom. Yo rumah tidak ada kan para Lain. Mak, geus we atuh daripada lelengohan wae mah mending Mak, geus atuh mending keneh main aplikasi. Kudu mainkeun hate lalaki, mending keneh main mama lah bobogohan teh jeung cakar cukur. Harimar. Apa? Ih, biasa aja lagi. Tidak usah nyenghor. Aku sedang para rusing. Para rusing ya para rusing saja. Tidak perlu ngabalerang pada orang lain. Terutama kepadaku yang tidak tahu nanaon. Habisnya dari tadi orang-orang hanya membuatku rudet saja. Emang ada masalah apa sih? Minggu depan si Otoy berencana datang ke rumahku untuk nanyaan. Namun sebelum si Otoy datang ke rumah pun kedua kolotku sudah sasadu bahwa mereka tidak setuju. Apa yang membuat kedua kolotmu tidak setuju? Mereka tidak mau punya menantu tukang ojek. Apa yang salah dengan tukang ojek? Kan masih sama saja nyiar duit. Mereka menginginkan menantu seorang pejabat. Bejakeun pada kolotmu. Jangan terlalu pulah pilih kalau dalam urusan jodoh. Karena hal seperti itu bisa menghambat hidupmu untuk rarabi. Memangnya kau mau kelak jadi parawan kolot gara-gara pulah pilih? Gak mau. Makanya jangan terlalu pula pilih. Ya sudahlah, mending kita nyanet. Marimar, terus gimana nanti kalau si Otoy datang ke rumahmu? Entahlah, aku juga baluung. Sebentar. Bukannya si Otoy itu yang ditewak warga kemarin ya? Gara-gara mau kayam. Iya.
Kalau gitu, pantas saja kolotmu tidak setuju. Habisnya dari tadi. Dibuang sayang. Bisa tari daya. Jauh kan? Nya, Habisnya dari tadi. nggak jari. Dari tadi. Ngali tadi ya. Habisnya dari tadi, lain habis dari tai. Ada mana mau tai? Ari bieu karena. Enggak. Tilu. Orang-orang membuatku hanya orang. Minggu depan si Otoy. Minggu depan si Otoy. Aing teh seri maneh nyengir. Minggu depan aing ada eta ngajak teh seri. Disana tuh seri dada mah. Ada eta seri. Udah tuh kuat. Minggu depan eta si Otoy. Si Otoy gitu biasa emang. Tuh kudu make tajwid. Si Otoy. Si Otoy. Minggu depan eta si Otoy. Tuh kudu mah. Berarti lo Minggu depan eta si Otoy. yakin ada yang ngompol. Kieu si Otoy gitu imah Oh kudu. si Otoy. Udah mana Otoy. Cai mata. Piceun heula seurina piceun Cai heula. mata. Berencana datang ke rumahku untuk nanyaan. Aduh. Berencana lain bencana. Berencana. Sebelum si Otoy datang ke rumahku. Sebelum si Tuhnya. Otoy berencana datang rumah ke rumah. Jadi yang seri wae. Cuk, tulungan abdi lah. Tulungan naon, Ce? Abdi perkanya sa itu da tulung pangbilaskeun saeutik bisi bau dicingkeun mah. Nah, Cere ka mana gitu? Eta digoror ku PRT. Eta buru-buru kudu ka imah. Teh nek naon atuh? Oh, nyahe gitu. Kayak dipangbilaskeun saeutik mah. Heueuh tulungannya. Heeh. Saeutik. Cuk, tulungan lah. Tulungan naon deui? Anter yuk meuli bahan kue. Ah, can mani, Ce. Sagala mani atuh. Geus sakitu da kadinya. Oh, hayu atuh. Wah ayo buru. Ka mana di cenah? Ningalilahkeun. Ce, buru atuh. Ya atuh nangan heula helm. Ah, sagala make helm atuh. Geus we abi wungkul make helm mah. Bisa aya polisi engke ditilang deui. Polisi di Ciherang mah. Da lain ka Ciherang. Ka mana tuh? Ka Tasik. Hah? Cek, Naon, Ce? keur naon? Keur ngadaweung. Cere ka mana eta? Ek nyabanya eta. Oh, Lain cek tulungan lah abli. Poe ayeuna teh nek aya nu nagihan ka imah, ari taun duitna eueuh receh. terus Enta tulung atuh pangnalangankeun heula. sabaraha gitu. Ah, da teu pira. Abdi eueuh receh ieu teh. Duitna goblegan wungkul. Oh, heueuh atuh. Kendai ke ku abi ditalangan heula. Si eteh-eteh nu aya karangan di dieu pan. Heueuh, Heueuh hege atuh. tuhun nya. Heueuh. Ah, siga itun. Tah, Pada ka Cemarimar. Muhun. Ka mana Cemarimarna? Nuju nyaba si Ece mah. Oh, nyaba. Tapi tadi tos talata ka abi saurna pamayarkeun heula. Sabaraha kitu artosna? Oh. 500.000. Hah? Geuning ageuh. Muhun da sakitu. Cenah tadi sor si Ece teu pira. Nya meureun bagi si Ece mah artos sakitu teh teu pira. Geus teu balik deui wae si Ece mah. cek tulungan lah. Mung ah. Buru atuh cek. Ece mah ti kamari ngan teu balik wae. Moal ih. Ayeuna mah teu pira da. Teu pira. Nek naon gitu. Pangaputkeun calana budak saeutik. Ece mah sok rapi geuningan. Gusti nu agung. Geus we atuh biceun calana geus kitu mah ce. Sakitu loba duit oge Ece mah. Geus we atuh pangmulikeun di nu alus. Ari meuli baju budak nu alus di mana nya? Meuli baju budak nu aralus mah mending di ditu ce. Di DNW Baby Collection. Wah, heueuh nya. Heueuh sateh. Kan Ece geus ditulungan wae ku abi. Tah, ayeuna mah bagian abi nu ngenta tulung. Ngenta tulung naon kitu? Pang mentakeun nomor Kang Asep lah. Jang naon? Jang PDKT ce.
Abi resep kasih eta. Abdi mah soga nomor saya mah. Wah, tuh nya. Minta tuh. Ah, embung ah. Ih, nah. Soalnya abdi ge bogoh. Mak, hayang dahar, Mak. Atunya dahar we, hayang dahar mah. Meni kudu bebeja sia mah. Daharna jeung naon gitu. Sok nanyakeun daang jeung naon sia mah. Pos sok resiko we. Ya nanya we atuh. Ngagoreng-goreng endog atuh kali itu. Soalnya mama mal kaburu masak. Aing mah nog deui. Pirang-pirang sia sakitu oge. Sia mah geunah ngadang nog hiji sorangan. Mama baheula, nog hiji teh dibagi 7. Amare ka mana gitu? Dek babatur ateun Kang Edi, aya syukuran pan di imahna. Syukuran naon? Syukuran video TikTok na FYP. Gimana? Naon eta? Mie lada. Ngeunah heg dicampur make topping singles kenjel basokot. Oh, mana kada ikan? Lain ding mana boga duit, segala mau melikeun mah daangun. Menang mangi diit nage. Mangi di mana ieu teh? Dihanapeun kasur. Kasur saha? Kasur mah. Hah? Eta mah aing atuh. Naon ce? Iya, kenangan kampus. Kampus. Rek naon sageuleunangan kampus? Nyanek sekolah atuh, nyanek karamet. Nah saha kitu nu rek sakola? Nya euceu atuh. Nah make sagelah yang sakola deui. Mah katu deket Saipit, jadi HP. Nah ngomong naon gitu? Tadi isuk teh, abdi ngaduru karuntah di buruan. Tah, peda haseup teh kana taun manehna. Pan ngomong nate ieu, pinyeri hatieun. Cenah, kitu ari jelema teh nyakola teh. Aduru karge haseup mah kana taun baturkeun. Tah mata, ayeuna mah abdi sakola deui we. Ara teh sangareunahna nyebutkeun abdi jelema teh nyakola. Padahal mah da lain perkara teh nyakola atuh. Ari ngaranan haseup mah da kaamnyeunkeun. Apa si Ipit mah ada konseling jelemana. Ya tuh sok we ce sakola deui. Jan geus kolot ya ari ngaranna nuntut ilmu mah batasan umur. Nya eta. Ngadadahara rese ieu teh. Jangan kampus jang nunggu kolot mah. Ah, geus lah. Cik abdi mah rek daftar ka UMTAS we. Geus lah mending ka dinya we. Rek fokus ayeuna mah teruskeun sakola. Pokona hayang jadi saranjana. Sarjana. Eta. Tempo anak batur mah. Meni pinter pisan tingali itu nyanyina oge. Sagede kitu teh bisa kabagjakeun kolot. Teu salah maneh. Pangawisara teh kur minta duit teh hayo. Kana ngablu we digedekeun. Hayang ngajedog di mah cara barangkuna. Kalah ka HP we nu dicoo. Udah anak batur mah tak pinter nyanyi oge ku kolota dikursuskeun. Pas sia kurang kumaha ku aing dek dileskeun. Si anak kene anu embung. Padahal teh carape. Udah emang capek atuh emak diajar teh. Capek mana aja ngalah duit. Ya, cikene ku aing diomong. Kana HP di wae. Da lain sapati-pati nyawa HP atuh emak urang mah. Naon atuh? Urang mah emak nyawa HP teh macan novel di Pizo. Tuh tingali meni garis kitu anak batur mah. Udah kumaha cetakan atuh emak. Urang mah kumaha cetakan oge model kieu. Oh, jadi maneh teh arekan inung goreng patut. Saha nu ngomong kitu? Terus naon atuh maksudna Bil? Maksud urang mah lain emak goreng patut. Tapi ronghod. Mak. Sayang seblak. Dede! Naon mah? Pangmalikan takar listrik. Burung geus ngenyut tuh bisa parem. Mana tuh duitnya? Yuk. Ih, tukang seblak. Hayang ah. Tah, ieu teh salah satu penjual seblak di kota Sungaliat Bangka. Cing coba, kira-kira ngeunah teh nya seblakna. Ayo urang asaan. Karena kan konsepna teh seblak prasmanan, jadi sebelum dijieun teh kita harus milihan dulu toppingna. Tapi asa bosan oge nya lamun nyeblak kerupuk wae. Sigana lamun diganti ku pilus bakal ngeunah. Yuk, menang pada yang aku tinggi ya. Karena bosan dengan seblak kerupuk, ku request kasih tetehna untuk mengganti kerupuknya dengan pilus Garuda rasa rendang sapi. Karena siga seblak nuker viral, nyieuna oge gampang seteh. Seperti nyieun seblak sasarina. Cuma di saat cai kuahnya sudah ngagolotrok, kita masukkan pilus Garudanya dan tunggu pilusnya bekas sampai seperti boba. Sambil ngadaguan seblakna asak, aku mau ngemil pilus Garuda rasa rendang sapi. Anu gurih jeung karasa pisan rasa rendang sapina. Pedo we lah pokona mah. Apalagi nu kemasana rejengan kieu sangat babari digubuk kemana-mana. Wih, geus asak ye. Tapi sebelum didahar, urang tambahan
deui topping di luhurna. Make pilus Garuda rasa rendang sapi. Ngarah makin ngeunah dan supaya ada kriuk-kriuknya. Sumpah sih ya, pedo pisan ieu mah. Ladana oge meuni nampol kieu, tambahan ku pilus Garuda mah jadi makin ngeunah seblak. Jadi tambah gurih. Pilusna oge karasa kenyal-kenyal. Maraneh ge wajib nyobaan ieu mah. Dijamin pasti dedeieun. Ngeunah pisan pokona mah. Enaknya ada Garuda, semua daangan menjadi semakin ngeunah. Di mana re mana yang meni dilihat teuing sakitu ku kalau tidak dago oge Mau di sebelah. pantasan atuh meni lila ada togona kesulitan Encan mah poho. ya ada siapa terbalik kan di ku kalau teh mana dia ke duitna dia balikannya ku aing Oh, duitna oge. nah ke mana Apa ke beli sebelah? wah kajian sia Sahanya di luar. Bawa maling. Hari uci rek naon penting-penting. Engke sanggup kan sahur Oh, ayo atuh sahur bareng we jeung Abi. Bege can sahur dah. oh atuh sok Lain aja ku naon eta. Menira rebeh kitu bangun geus ceurik. ngecuri Nah make ceurik geus pasea lain. lain ceu Nah ku naon atuh? tas nonton drakor Tanya teh ku naon? hari daharna jeung naon ceu Teuing tah. Da can usuk asa ka bege. hor na kumaha tuh mana sakadang nege imsak Kalem ce. Abi boga resep anu satset dikeun dahar sahur. naon tah Kurang ieu nugget pedas manis, make kenjeler chicken nugget. wih mantap alhamdulillahirobbilalamin ngelarang Mataknya coba ce. Ari rek hese tong lalajo wae drakor. Jadi we teh kaburu nyangu. itu kaburu nyangu cek boga bean Ce, minta hotspot lah sakedeung. Rek nyeun status urang, rek nyindiran si kenur tuh. aku naon gitu Abi menang beja. Cenah manehna sok nganggo goreng abi ka batur. atuh ari karek beja mah tong wara percaya yang ting teu Si Nur mah rada kitu eceu ka abi mah. kitu kumaha Rada sirik ka abi teh. ari cek abdi mah sakirana aya nu teu ka harti mah mending ngomongkeun langsung ka jelemana sunar sindir kitu mah mengatasi masalah kamu bari urang teh geus kolot asa ku ngararewa kudu gegera we kan dina sosmed Oh, oge nya. ya heueuh atuh jadi kumaha arek di sini teh Nya arek atuh. Manehna ge da sok sunar sindir dina status. ari baturnya status teh entong ora rumasa jeung teh eta mah nyindiran batur pas sok bakal jadian geuningan nyindiran ka saha rumah saha ti dina sok jadi piomongeun teh Oh, jadi status Ece nu tadi isuk nu soal hutang-hutang eta lain nyindiran abi. ari eta mah lain nyindiran deui tong status keur oce Ih, ari ucu. Hutang sakitu oge meuni kudu ti ka arah palun batur. kalem we da status nage kudu temukeun ka oce wungku Mak, naon lain geura peureum sakitu penting oge nek naon maneh teh lain eta mak. Aya tugas di sekolah kudu nyen tumpeng, kudu dibawana isukan. nya da unggal-unggal sia mah ari aya tugas teh bebejana sok peuting pas loba guna we tangkurak sia mah lain hek bebeja teh ti beurang ieu mah kumaha waktuna kolotek ngolor karek bebeja Atuh da poho mak. poho da eta sia mah ari balik sakola teh sok ribut karena ngablu meuni teu betah sia mah cicing di imah teh Terus kumaha tuh ieu mak? kumaha mana badai gawe sia mah hirup teh ari ngaranan nyeun tumpang teh yeuh kudu make bumbu sedangkeun di imah eueuh bumbuna naon nek meuli oge wayah kieu mah tukang warung lagi skadalah dir Ah, teu kudu make bumbu mak. make naon atuh belau Bulau. Ah, nah praktis mah make ieu mak. Kobe bumbu aduk nasi kuning. Makasih lah mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bareng yuk. Hayu. Hari eta mau naon? Tumpeng. Nah, make mau apa ayeuna? Nah, emang iraha gitu. Da eta mah tugas keur minggu hareup. Keur leutik mah di titah kudu boga cita-cita anu luhur. Ari ayeuna geus karolot, cita-citana teu kataekan, tapi omonganna anu laluhur. rifu Hiduplah seadanya, daanglah seayana.
ulah tikanu eueuh diaya-ayakeun. Nah, Eueuh. Ager jengki oha boga pula deket batu sing bager jadi mitoha tong sok kawilah-wilah kami nantu. tahun geus ganti ari hutang can dibayarkeun wae. Mana teh nginjem duit apa minta sumbangan? Gengsi we digedekeun ari hirup oh kagabreg. Asam ah. Mang Yana meuli munding di mata ratna di posisian gayana meuni ginding ari dompetna oh eusian. Ari jadi awewe ulah jiga buah mangga di tukang dagang. Naha? Bonang diasaan sama meh dibeli. Beli calana ka tukang ketan, teh ara dagang surabi, sakirana can poho ka mantan, tong wara hayang rarabi. Very divine, you're one of a kind, but you mash up my mind. You have to get declined, oh Lord, baby. Awewe nu sakresep furoy kesalake batur sarua jeung tangkal talus. Nah, Sarwana ateuh. Manusok siri ka batur mah sarua jiga motor. naon sarwana? Sarwana kudu dipanasan. Very divine, you're one of a kind, but you mash up my mind. You have to get declined, oh Lord, baby. Ulah daek bobogohan jeung jelema anu tara salat. Nah, Salat ge geus wani ditinggalkeun, komo deui ninggalkeun maneh. Main catur jeung teh sisil, dibere calana jeung rambutan. Kana hirup batur osok usil, tapi kumanehna sok diturutan. Mi, kata-kata untuk hari ini. Jangan lupa bahagia. Eta teh bosen ngadaharan we mangga. Itu atuh, bosen kene hirup balangsak. Boga balingbing. Ari sia teh naon make nyebutan balingbing. Nari eta naon atuh? Kacang. Assalamualaikum, teteh pangadamelkeun sisindiran kanggo dulur can mayar hutang. Mang Ahyar mau kutang, teh Dena make lulur, gera bayar eta hutang, ulah bongkena nginjem ka dulur. Mi, sok aya nu nanya cenah. Urang teh cicing di Bangka nya, tapi nah make bahasa Sunda. Da urang Sunda. Terus naon? Udah make bahasa naon atuh? Bahasa naon? Bahasa kolbu. Tuh aing teh beli. Ke SMA pakai belangkon, naik kuda mau beli rujak, percuma punya Robicon kalau tidak mau bayar pajak. Monggo. Carita nawe geus dipitrahan, ari boga hate masih kene sok goreng ka batur. Cuak. Menurut prediksi, di bulan ini kita akan dilanda dengan musim kemarau. Namun nyatanya prediksi itu salah. Bukan hanya musim kemarau yang kita alami sekarang. Kita juga dilanda dengan musim yang lain. Apa itu? Musim selingkuh. Maaf ya, aku tidak sempurna. Kalau kamu nyari yang sampurna, pacaran aja sama Udud. Ya babaturan, aya
Aya pangabutuhna hungkul. Manusok julid ka batur mah kudu dibere lowongan pekerjaan. Mata kitu ge manehna eueuh gawe. Wios teu kasep oge, nu penting mah daek usaha. Dengan nafkahan mah ku acis sanes ku rarai. Zaman ayeuna mah geus tara kadenge jelema nu ngomong ngiring bingah di saat nempo batur jaya. Lalobana garoreng hate. Teu kaop nempo batur sukses. Garoreng hatena teh. Seueur minyak sugan, meni resep nganggo goreng batur. Ongko jeung babaturan, tapi sok sieun kasaingan. Bodor. Bukan aing mah heueuh we ngarengekeun aing curhat. Si horeng sia mah bari mulungan, sangkan aya picarita geuning jeung batur. Apanya weyan mawa wareng, teh neneh orang Ciletuh, pagawean ngan nganggo goreng tapi masih kene sok aya pangabutuh. Well, Marimar tolong bikinin pantun biar orang yang punya utang langsung bayar. Oke. Boga tenda geus sararoe, mawa kentang meuni berat. Harta benda moal dibawa paeh, tapi lamun hutang dibawa nepi ka akhirat. Selingkuh lagi. Dari kasus perselingkuhan yang sedang viral, kita bisa belajar, terutama untuk kalian para kaum laki-laki. Jangan terlalu berambisi mempunyai pasangan yang sangat cantik. Karena wanita secantik Sahnas pun hitut nama bau. Pangadamelkeun kata-kata jang mantan caroge anu teu ngabiayaan budakna. Aya Mang Wawan eukeur ngasah, aya si Kabayan ngingu badak. Urang duaan memang geus papisah, tapi masih wajib ngabiayaan budak.